What's up guys? Wih deui sareng Dimas Aprian di HPS Harorea Amplok Sakahayang. Menuju persiapan kanggo syuting rampoknya eta part kedua. Menuju persiapan ayeuna. Yuk orang tinggali wae ayeuna kesibukan barudak menuju naraon gitu nya. Jadi aya Mang Anto. Tina samen hae Mang Anto. Kumaha da Mang? Aduh lah tunduh wae atuh ieu teh kumaha siap-siap kangge soundman. Siap. Cina pro kitunya ulah aya naon namina teh suara-suara bisik-bisik anu bisik-bisik tetangga. Lain kitu. Bisik-bisik anu noise-noise kitu teh nya kahadenya ada soalna Kang Anto. Oke ya di hiji deui aya Iman TR. Ha, nyaeta Iman Taufik Rohman nyaeta si Kang Bewok. Kang Bewok. Woi, nuju naon AA? Tutorial tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain. Kumaha atuh nya urang teh tidak ngapa-ngapain teh nya. Kenapa? Oh, itu hiji deui nembe dongkap nyaeta si Kamil. Si Aswan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta bocor atuh lifting. Tenan naon. Ya, emang urang yang ngomong. Oh nya Kamil kumaha Kamil? Di HPS apa hiji urang eueuh. Oh, ya. Nya kumaha ya Kamil teh? Rek nanyakeun. Kumaha? Assalamualaikum jodohku. Sing bener Kamil da ieu teh kangge barudak. Tah ieu ayeuna aya si Pak Ali. Pak Ali mana Pak Ali? Siap Pak Ali? Oh, siapnya persiapan kangge bergadang ke wengenya kumargi urang teh kedah kerja keras gitu demi cicing atuh deui wae atuh teh nepi ka subuh deui pastina bae pa heureuy mah ya gitu taya urang nya kieu we geuning ai barudak Harorea mah nya kumpul-kumpul serian gitu nya Agan mana si Agan Kumpul-kumpul tapi enggak kebo. cicing atuh lain kebo-kebo maneh teh Da aing mah bisa dulu kumpul kebo. tah si Agan nya mana Agan Agan jeung gede da selama aku. akur kudu alakur atuh maraneh teh urang bae ulah Alhamdulillah mah. maha bagus alhamdulillah gitu nya ieu teh nuju ngaremam naon pakseng email pakseng Aduh, udah dipromosikan. Ulah. nyeri waos kamu gitu sok ngaremam lah abi mah datara karena kan lada-lada. Assalamualaikum Pak Dedi di Anugraha. Alhamdulillah. Kumaha da Mang? Bejeuna alhamdulillah kitu nya. Ieu vlognya. Vlog mohon Pak. Jadi lain sakahayang ieu Pak. Sakahayang. Tenanan kumaha Dimas Aprian Pak nya gitu. Kumaha Kumaha uling oge gitu. Oh nya Pak Dedi itu bade naros kumaha eta tentang perjalanan syuting dugi ka ngedit gitu dugi ka alhamdulillah nu katayang nya film Harorea menjadi mulai dari proses scripting ya penulis jeung ide cerita anu penulisannya eta Mang Ewok anu bewokan kacamata jaringan iya siap cenah can payu cenah anu bari daftar iya nuju naroskeun perjalanan Pak eta mah privasi eta mah biasa keuna naon da barudak kita hayang nyaho sih eta mah iklan nya eta sok lah gitu kita proses scripting menulisnya sok ketika pagi-pagi mulai pagi sampai pagi deui gitu nya yang lain lah ya pagi pulang pagi eta mah lagu teuing teh apalah mun eta terpenting oge nya ada lagu mah ya gitu berarti eta proses tina skripnya Pak. Kedua proses syuting paling lama pekerjaanna soal nama kendala tadi waktu jadi apa mereka kesibukan masing-masing dan pekerjaan masing-masing. Oke itu kebenaran hari Harorea mah ya eta proses syuting. Kadang-kadang tahun ayeuna tayang hari Sabtu syuting teh dimulai Sabtu sampai ke Jumat eta proses Luar biasa. Kadang-kadang Jumat syuting udah tayang Sabtu gerak. Eta tertekan oge nya Pak, buku tina kondisi tertekan sih da urang mah cicing gitu. Oke nya eta berarti eta tina proses syuting ya Pak. Ayeuna kumaha tina model proses editing itu pasti kan aya sesuatu anu pernah diedit ya. Iya. Eta geran tina proses syuting geran banyak aspek yang harus dipertimbangkan seperti karena syuting dengan mengukur satu hal
jadi banyak hal seperti ada pemain aspeknya perlu diperhitungkan. Kedua pasti resort alat gear lah mau disebut zaman mantap aja mantap luar biasa dan sebagainya, tempat dan sebagainya, can cuaca gitu. Caina tuh hujan kehujan mah da mah atuh kamera kabasihan audio anu teh nih kabasihan itu barasih lah bararasa dipakai suku rumah dia mah iya tapi mantap Pak, berarti banyak aspek yang harus diperhatikan niat gitu. Pokoknya mah perjuangan banget ya Pak gitu. Perjuangan banget luar biasa Pak. Filmna kakak lebih Kakak nepi ada tapi kumaha ya semata-mata Haroream teh kumaha sih ingin menghibur kalian semua lah itulah nama gitu tujuan nama. Ya gitu Kak. Sebenarnya mah pribadi kuring ya atau bukan atau bukan semua aja gitu atau aja alhamdulillah ayeuna baru daek lah gitu ya. Ayeuna lamun itu karena rupiah mah gitu gimana gitu nya. Nanti bisa antut. Ya ngajarannya gimana enakeun Pak. Bisa. Heureuy tahu. Ya lanjut Pak, punten Pak. Ya balik deui bunga ke barudak gitu nya. Alhamdulillah. Mang iya nyempatkeun pulang heula gitu di mana ya? Di daerah Tangerang Pak. Daerah Tangerang nu cenah mah BS. Ya eta da namina ge pedagang gitu ya Pak, da namina dagang belajar gitu. Apa batina gitu dia ada. Amin lah ai abi mah teu ngaleungit gitu Pak. Bangsa baladang naon gitu. Iya atuh Pak nging disebatkeun lah izin gitu da eta mah kangge si mama hadiah gitu da. Ya gitu. Cicing barudak. Lamun itu mah kitu nya. Cenah YouTube mah can ayaan bray, can ditanya. Pokoknya mah intina mah sih sanes kangge mencari duit gitunya da anu kahijina mah urang teh berkarya gitu hayo nya eta mah nomor 2 apalah nya nu katiluna mah keur mayar hutang gitu. Ya oke hatur nuhun Pak Dedi nya sukses. Ya lanjut tentang editing kumaha itu teh Pak. Oke siap. Setelah proses syuting tadi kan aya scripting ya. Scripting kedua aya proses syuting, proses editing proses editing kita menggabungkan setiap footage liput dari hari ke hari. Dari mulai scene 1 dari sampai scene sekian. Anu aya dina script dari sequence 1 sampai sequence sekian. Eta simpeling editna menggunakan dua software aya nama. Alhamdulillah. Di nama ada pakai satu software Adobe Premiere Pro. Wah luar biasa. Adobe After Effects besok aja. Iyalah, paham kita Pak, paham. Maksudnya teh teu lisensi full gitu nya. Iya. Softwarenya itu ada kumaha sudah meuli mahal. Kami sangat mengerti Pak. Ternyata jadi proses editing teh eta proses menggabungkan setiap footage anu ditulis mana yang terbaik dari nanti. Oke. Haroream kan menggunakan satu kamera. Ya. Jadi bergantian meureun gitu Pak. Yang berenangnya gitu. Repot lah gitu. Disut sama barang kali pakai di kamera. Luar biasa guys, perjuangan banget gitunya. Ini sini kita cabut ke Balong. Iya, di Kabalong gitu. Tapi dapet payu Pak film eta mah euy. Iya sih. Nah, cerita. Ceritaan sama Tigu Jubar gitu nya. Nah, sih Tigu Jubar gitu. Beda mau aya ini mau aya Haroream Mana we Ip nun, Ip euy. Ip nuju nyaba nya eta. Ada kita jadi setelah kita jadi disusun terus kita menyesuaikan audio juga diolah menggunakan software menggunakan oke luar audition kemudian satu produk jadi kembali gitu ngelingna. Alhamdulillah terima kasih Adobe. Dari sponsoran oke nya henteu teu naon eta pada oke nya sakitu hatur nuhun. Sugan teknis aing cangkeup Pak. Oke ya. Ya. Kemana kita? Setelah menggabungkan footage terus kita mengedit audio atau audionya audio yang ditangkap unik ya. Dialog itu lah istilahnya. Iya dialog. Jadi sangkan lebih enakeun didangu gitu. Terus di rata-rata sok rata-rata audio rata-rata mereka. Tapi mun dengan sekitar itu wayahna ada waktu. Ya itu udah naon atuh pada. Ya bener bisa sudah kumaha tuh. Alhamdulillah da teu ngaleungit sakitu-kitu ge nya ada saya lah gitu diajarkan kamari gitu. Alhamdulillah dipakai. Nah selanjutnya masukkan backsound
backsound. Nah ya backsound. Ya backsound simkuring kebenaran ngagunakeun backsound anu gratis itu bisa diatur ke YouTube. Jadinya saya terima kasih YouTube. Terima kasih YouTube. Ya enak kudu nyieu backsound sorangan mah udah Luar biasa ya. Padahal lamun beli mahal gitu. jadi Jadi kayak lisensinya dipakai copyright gitu. Jadi berbagai cara lah kami lakukan gitu. Sampai original mah berikan lagu Harorea yang original Pasti ya Pak. lisensi punya kita sih Menang Kang Edot gitu ya. Atur nuhun Kang Edot. terus mau sound scan Sound the scan ya ta. Tong hilap oge nya sanggeusna proses editing ayeuna kana nanti sanggeus backsound terus kana sound effect iya sound effect pasti. anu Yang suara jangkrik urang Suara gitu nya, jangkrik, suara ya. tongeret Favorit gitu. teh. Eta kumaha eta pasangkan bisa urang teh ngaredam suara-suara nu karari itu teh. pokoknya di lapangan lamun di kebun kan aya suara tongeret Suara ya tongeret mun nguik tadi gitu lah. ya benar tadi aya ganggu kacida jeung suara tongeret Tidak, ketika tongeret tarik terus audiona si vokal kurang kita berarti tongeret kudu dipicet dalam Iya. jadi background mah teu naon gitu tapi besok nanti suka ganggu kacida Pasti. sebenarnya ngalangitkeuna ketika aya hiji tuh software karena isotop bisa rek marake nya karena bisa ngalangitkeun euy stok eta geuna kacida Ejotop guys. isotop Oh isotop ya. isotop pakai Z Mantap. nanti Lidah Sunda urang mah. Teu naon nya. Isotop. lamun aya sound anu luklep seperti kan aya nu tarik terus aya nu lawan eta teh Lawanan gitu. hasil rekaman leungit jadi make hasil rekaman tina kamera Rada berarti suarana rada ngalelep gitu teh ya Pak. Oh, mohon. audionya jauh Wah, luar biasa. bukan pakai mic eksternal gitu internal Luar biasa Pak. kayak gitu ada prosesnya Proses tina syuting haroream pas sarang editing ya. Wah, sangat luar biasa sekali Pak urang sebenarnya betah keneh gitu Pak nyarios teh kitu nya kumargi waktosna ayeuna teh tos wengi bagian shoot oge nya persiapan gitu ya. Karunya tuh barudak tos ngarantosan tuh. Tos ulah kadeh ulah ngarantuknya. Sakitu wae Pak, hatur nuhun tos berbincang-bincang, hatur nuhun tos berbagi ilmu lah sakedik-sakedik. Sponsor nyaeta sponsor ya pokoknya sponsor gitu. Haroream mantap. Oh Sarah Lester. Oke guys, nyaeta sakitu heula nya di vlog HPS Haroream vlog Sakahayang episode kaduana kumargi tetes wengi gitu bade teras lanjut tek demi kelancaranana mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kesehatan. Amin gitu lur. Amin. Yo atur nuhun tong hilap oge nya di like, comment, share and subscribe. Haroream mantap.